Mantak lamun urang geus bisa ngajagaan zahir jeung batin kakara kurang eta teh makna puasa. Lamun puasa mah puasa teh dahar teu nginum teh jima, tapi haju urang terus bae ngabuburit beuh mata dideleukeun sakadaya urang. Teu dipuasaan eta mata teu dipuasakeun ceulit teu dipuasakeun eta mah nu kos kitu mah lain puasa, pindah dahar. Pindah dahar. Allah resepkeun jasa ka jelema anu nahan nafsu birahi, nafsu amarah, nafsu serakah kabeh ku urang teh dipuasaan. Allah sangat resep. Nu mantak jihad perang di medan laga mah gampang, tapi perang nafsu ieu lah nu hese. Ieu nu hese. Nah urang sabulan ieu. Satahun cuma sabulan dititah tapa urang mentek cek ulah nu karolot bae nu karolot lah geus lah ulah loba macam-macam geus bandingan ge tararapa bae geus ulah kangen geus pokona di imah TV begedean pan goblok eta manya nonton TV bulan puasa sih maca Quran zikir ulah loba ngobrol-ngobrol aja masyaallah.